Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, pokona mah wilujeng weh kasadayana. Kumaha damang sadayana? Pamugi urang sadayana mugia tetep aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dina danget ieu simkuring baris medar hiji materi ngeunaan warta. Go jelasna mangga simak video ieu dugi ka rengse. Naon ari warta teh? Warta nyaeta beja atawa informasi ngeunaan hiji kajadian anu bener-bener kajadian atawa aktual. Data anu ditepikeun atawa dilaporkeun dina hiji warta dumasar kana data-data nu bener jeung valid. Yanti eta tempat jeung waktu anu diwartakeun oge jelas sarta basa nu digunakeun oge sifatna objektif. Warta biasana sok dipedar dina koran, majalah, televisi, radio, jeung rea-rea deui. Tujuan warta nyaeta pikeun nepikeun beja, pangajak, iklan, propaganda atawa promosi jeung sajabana. Warta kabagi kana dua bagian, nyaeta warta tertulis jeung warta lisan. Warta tertulis nyaeta warta anu ditepikeun ngagunakeun basa tulisan saperti tabloid atawa majalah. Sedengkeun warta lisan nyaeta warta nu ditepikeun sacara lisan saperti radio, televisi, telepon, jeung lain-lain deui. Panduan dina nyieun warta. Salah sahiji panduan anu bisa digunakeun pikeun nyieun warta nyaeta kudu aya rumusan 5W plus 1H. Naon cenah ari 5W1H teh? 5W1H teh nyaeta mangrupa serepan ti basa deungeun saperti what, when, where, who, why, jeung how. Struktur teks warta. Nu kahiji mangrupa pamuka anu singket, kadua kajadian dumasar fakta jeung data, jeung nu katilu asal warta atawa keterangan kudu jelas. Doman kabahasaan teks warta nyaeta kahiji ngagunakeun kalimat langsung jeung teu langsung, kadua ayana konjungsi atawa kecap sambung, nu katilu ayana katerangan waktu, jeung nu kaopat ngagunakeun bahasa baku. Kitu cenah pedaran ngeunaan warta teh kumaha? Parantos kahartos atawa parantos paham? Upami parantos paham, syukur alhamdulillah. Sakitu na kepihatur ti simkuring. Panutupna hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.